Sampurasun wargi Bandung wilujeng surfing dina warta dinten ieu. Abdi Nurana Irfahasna salaku panyiar warta parantos sayaga di studio pikeun nepikeun informasi anu menarik sareng nambihan wawasan kanggo urang sadayana. Pikeun langkung terang kaayaan sejarah Kota Bandung ti mangsa ka mangsa. Ayeuna aya rerencangan abdi nu tos aya di Museum Kota Bandung. Kanggo lengkapna abdi alihkeun ka lapangan. Sampurasun wargi Bandung, ayeuna abdi nu jaya di salah sahiji tempat anu pinuh ku sajarah Kota Bandung, nyaeta di Museum Kota Bandung. Di tempat ieu urang tiasa langkung wanoh kana kumaha sajarah Kota Bandung ti mimiti zaman baheula nepi ayeuna zaman modern sapertos ayeuna. Wargi sadayana, baheulana Kota Bandung teh kabentuk tina situ ageng anu muncul akibat letusan Gunung Tangkuban Parahu. Saenggeus caina surut, wilayah ieu janten taneuh anu subur sareng mimiti dicicingan ku masyarakat. Teras dina tahun 1810, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels marentahkeun sangkan pusat pamerintahan Bandung dipindahkeun ka daerah anu caket sareng jalan raya utama. Tidinya Bandung mimiti mekar janten kota penting di Jawa Barat. Upami urang ningali ka jero museum ieu, seueur pisan foto jeung barang-barang bersejarah nu nyaritakeun kayaan masyarakat Kota Bandung. Kajadian nu paling kasor eta nyaeta kajadian Bandung Lautan Api dina tahun 1846. Dina waktos eta, wargi Bandung kalayan sumangat perjuangan anu luhur ngabakar sabagian kota, sangkan teu dikuasai ku penjajah. Aya naon wae nu ngajantenkeun anjeun panasaran pikeun ngadatangan Museum Kota Bandung ieu? Margi abdi hoyong ningali sajarah Kota Bandung, sareng abdi hoyong ningali barang-barang anu bersejarah di Kota Bandung. Nunya, tentengan ukur eta, Bandung oge kantos janten tempat dilaksanakeunana Konferensi Asia Afrika dina tahun 1855 anu ngahijikeun nagara-nagara Asia jeung nagara Afrika pikeun ngawangun solidaritas sareng ngajaga perdamaian dunia. Di Museum Kota Bandung ieu urang tiasa diajar yen Bandung sanes ngan ukur kota wisata sareng kuliner, tapi oge kota anu ngagaduhan sajarah perjuangan anu luar biasa. Sakitu aya liputan ti abdi di Museum Kota Bandung, salajengna abdi alihkeun deui ka studio. Hatur nuhun kanggo reporter anu tos ngalapor langsung di Museum Kota Bandung. Mugia ku ayana liputan ieu urang sadayana tiasa terang tentang sajarah Kota Bandung sareng budayana. Abdi pamit undur diri, hatur nuhun. Dugi tepang deui dina warta salajengna. Rampes.